Aduh, kadang ngelakuin banget si Boy bae ya mah Si Boy dekan muahnya kaing ya. Alah, pokoknya nama aku macarana ya si Boy kudu dekan kaing. Pak. Si bulu kuno na tanggal lamun bae. Samperkeun ah. Wah lo, kuno tanggal lamun bae. Atuh teh kudu naon tong sia mah. Mau aja gitu sia. Moal aing mah tong. Mau tenaga dijual ku aing mending pisan bae bae aing mah. Alhamdulillah gitu mah, saingan kurang hiji. Disebut gara mah beusi atuh aing. Ngaganggu aing bae gua aing lebih pemikiran. Laga bae dia mikiran gitu sia. Pugu main tong ya kapikiran si Boy bae pugu ieu. Dong namanya tong lope kenceng ya kasih Boy. Lah, ulah sok ngimpi sia, si mau yang boga aing. Lah tidak peduli aing mah. Sebelum jalan kuring melengkung aing bisa kena berjuang. Enggak kayak lempangnya. Oh, Ada si Boy dia. Mual. Buda amat permain sieun meureun. Oh, dia ku aing. Dia gendut dia. Ah, mending marah masih jalu aing. Ya, pindah aja ya. Aing bungcang, boy. Bangsat dia. Lapres pedas burung bawaan. Benar. Atuh cenah sing bedas, kumaha kitu? Main si Boy tuh kemana budak kita? Tangkul eh. Oh, dak kemana dia? Ah, biasa bae bos, untuk ulin. Nekulin kamarana dari ya. Mending di bayar baca tanah yang gerak dia. Bangsat geraan. Buh, ngeunah bae. Emang Mas Midun teh ka kebon gitu? Panang ge butuh rehat heula. Masa aing ke punggal poe ke kebon bae. Nyaho sia, ke bos aing kolot di kebon. Bangka warah dia. Lalagaan, bos. Burung bos, Maya jeung Boy nak harap heula. Iya, Mas, yuk. Halus kira dari itu lah aing dari ya. Harian aing bade dia ge. Woi, aing bikin kopi ya. Mana duitna? Ais tenang. Nah, 2000-an duitna. Ngomong bade dia bangsat. Sih, Kopi ya, kembali na jeung sia kembali na eta. 1000 gua manang ya. Heh, dia ngalunjak. Gara-gara itu beli kopi. Tambahan. Ih, ya. Nak buah. Bolong. Kebelet mah omong, bangsat. Ongos. Tong, si Ambon ieu ka mana ka dia? Tanya umur ka dia meureun. Bagus lah. Jadi yang kudu bayar parkir. Oh, si Ambon mah gratis parkir ge. Oh iya, daripada mayar parkir mah mendingan kene pakai mule kopi. Aduh, curhat jeung saya nya. Peraku aing ieu curhat jeung embe mah ieu. Mandieu ah, dang. Aing nyamper si Boy. Bedak dari yang ngomongin aing dia nya. Cukup pede dia. Karugi-rugi aing ngomongkeun dia tangkurak. Oh iya. Bedak mending beli kopi ge. Aing mah ngopi ya karah. Dia mah kakak datang langsung minta kopi bae. Ya sih ya. Nah, si Junet itu mau kopi tuh. Iya. Net, ke dia net. Ada yang lah. Nang dia, dak kopi nona kak. Beneran amat, Net. Coba enggak ngopi, Net. Ulah ieu mah bogo bos Midun sia. Alah yang gede bodo amat aing ngopi ya. Nyawa dia ya. Pangkalan di kawasan aing goblok adi ya.
Ih, aing dak siya makaitsakan bos midun. Nangis ganeng. Aing siap rek. Sesakeun setik bae Ada jangan yang bos midun ngang. mah. Ya segera deket ke bos ya, deket. Eh, siya mah dak. Nuhun, kopina nuhun. Bejakeun. Cara kanan bos aing, ieu dak. Bah, seandainya aja si Boy mau sama gua. Baikkan dunia asal milik kita berdua. Nu lain kumaha? Ya, ngontrak lah. Bisa kan ngomong. Tambahan cai bae kitu koingnya. Tuh, si Junad tuh. Nad, kedol sa kodong. Ih, ndak nang kitu sia. Kan dua kedan? Biasa ba, Junad. Siap juga dia yang ngomong. Ngomong naon sia? Lain yang nanya net ya kasih ya. Lamun aing jadian si Boy cuma yo. Ngaca ta, ulah sok ngimpi sia. Siapa? Persaing mai babaturan eueuh nu ngadukung ka aing ge. Lagian sia mesti sok aya aya bae. Nah dia ge kopina ja curhat teh bari ngopi mah teu ngeunah. Ih, sia mah curhat koe geus di baturan, ngopi ge menta. Geus yeuh. Gitu dong. Astagfirullah, ngopi bos aing. Si boloon karek datang yuk kopi kana bewir. Si Junad goblok ya. Si Junad meuli kopina heubeul amat we kemana meuli. Nah kitu ieu cenah jelema bangsat teh. Bos ya, kopi na ya. Astaga. Pani kopi sedih amat yuk. Kemana geun setan sepatu deui. Gua tadi di pentak ku si Ambon jeung si Buluk. Bedul doang. Itu dia dibikeun di boloon dia. Ari maksa mah kumahakeun, Bos? Setan kurang ngajar eta budak. Saya campurkeun. Geus ayu. Bangsat. Bos, si Buluk tuh. Saya campurkeun. Ayo. Si Boy kemana? Nya lewat-lewat. Heh, Buluk. Dia ngabekeun kopi aingnya. Bos midun deui. Lah, bos orang mau dikumakan ge asrah bae, burung. Alas ya ulah pura-pura melas kitu bangsat dia. Bos, si Buluk bobohan kasih Mbay kada? Aing heueuh. Goblok. Nan, siapa gua kasih emboy? Atuh ulah melas kitu itu biasa bae ge, ulah ceurik ih. Dong aing ya keur baheula. Aing mah keur baheula henteu leuleus, penting pingsan doang. Tenang, ku aing didukung yang kasih emboy mah. Bah, bener ya bos. Ini heula kopi ya. Mantap, menang nyeduhan aing. Ih, pancen anak nyerekanan si Buluk. Kalau anak mantuan. Geus ngomong lah. Mun aya babaturan nu hayan ka bikang, kurang didukung. Ulah kitu. Intina mah manehna gitu laku ku ari. Makana aing kudu didukung kasih emboy. Oh, si Bos bener, Bos. Bah, jadi semangat ge cara nama. Bos, si Maya jeung si Mbay tuh. Nah, sia kebenaran ku ari. Mun sebener bagus kasih emboy tunjukkeun ku sia ku ari ka aing, camperkeun semaya ka ditu. Ieu si emboy. Atuh isi jeung bos bisa ditolak. Ini sekali itu dia, besok ke batu rengkai sama kepehlaan bangsat. Sekali itu dia. Oke lah. Doakan ya. Doakan ku aing. Neng Boy udah kemana ya? Arek uwi pugu mah nyamai. Oh, Boy. Buluk. Arek kamu sesuatu ya kamu Boy. Udah ngomong nanti sia soal buat amat ih najis aing mah. Ih, sianya ku campur bae sia mah. Aneh mah. Arek ngomongan gitu Buluk. Sabenerna mah Buluk. Gerang ngomong bangsat. Gerang ngomong dia, bedul. Coba ku aing teh deh. Buluk, rek ngomongan geran di sini kan tuh. Nyos, ya tinggal ngomong doang ge. Buluk mah sabenerna. Ya Naon sih? Allah. Beneran naon? Sebenarnya mah Buluk mah suka ke Boy. Boy suka kan ke Buluk. Nah. Kan terima.